Nges mantep jasa ieu mah rokok aya, kopi aya, kok mau lamun aya nelpon mah. Krining BHP nyawara teh anu mere muatan beuh. Halo saya, iya urang nu milian kayu Kak. Oh, aya nih Kak. Pokok kieu Kak, urang keur neangan mobil ya, sugan mobil Kakak kosong. Kosong tuh mobil Kakak ya. Oh, alhamdulillah ya maka keur kosong mobilna keur teu narik ya urang order. Nah, kebenaran burung kayak gitu maka kan kula ieu muat ya, muat kayu. Itu ke bagian mobil ini narik kabeh mobilna. Lah jadi telepon sorangan ku budak. Sugan teu narik cenah. Oh, bener poe mah teu narik urang, mobil mah kosong, tenang bae ke kadinya siap. Oh, burung kayak gitu mah urang make mobil sorangan bae burung. Oke, siap tenang. Ai posisi ngal kayuna di mana? Teu deket kebun sawit teh ya. Oke, siap-siap urang siap-siap kuari ya. Telepon koeng sasep lah. Halo Sep. Naon war? Sibuk teh dia kuari. Hentan teu sibuk aing keur gogoleran bae ya naon ya. Ilu beyo jeung aing yo urang narik ya. Atuh siap bae. Tungguan ku dia ya aing keur di jalan ya. Oke siap bos. Kebiasaan titah nungguan ku aing kalah aing gimana nungguan. Masya Allah kakarek nongol dulu. Konaon dia neleukeun aing kitu amat. Rada bau pandan ya. Meloncar meureun aing. Parkir di hareup bae. Lain pangdeng urang mah suara mobilnya. Heuh, suara mobil. Berarti muat kuari ya, bos geus menang mobil. Woi Sep, udang Sep. Naon ya? Atuh ayo berangkat jam muat geus beres ya. Woi turun ganjel. Oh Janjir kalau ngejedog di ditu. Woi bantuan nyaran ganjel naon bae. Oh jam mundur deh yo. Anu aing sieun cek indung aing lamun aya mobil kayu teu kuateun ulah di deuketan. Oh saru aing ge baheula keur leutik dicarek kitu. Tapi kan urang ge gawean dina ieu meureun dia mah graeun. Endung sieun. Awas dah gua. Waduh kumaha ieu nya. Laju nama burung bismillah bae. Oh anjir aing ditinggalkeun. Woi war tungguan. Ampura cek indung aing lamun aya nu udag mobil ulah eureun bisi begal.